Dina hadis nalika jalma mangsana hadir ajal seep umur jeung rizkina, maka turun malaikat opat pisan narik nyawa tina dua suku leungeun. Asa dina beuteung aya regang cucuk ditarik ku nu gagah jeung ditusuk rarasaeun tina banget kasusahan. Langit jag-jagana jagat katindihan, ku bawaning banget payah rupa pias kesang ngucur tina tarang ngangseuk nafas eta maot karasana huru-hara kabeh badan pada sakarat pohara. Barang nyawa nepi kana ti korona pegati tinggalan dunya jeung ahlina, tutup lawang tobat rejeng tinggulandang fitnah agama sarta iblis harudang ngarupakeun indung bapa rejeng sobat anu maoti hareula singkolebat ngajak asup kana agama Yahudi agama Nasrani bari amis budi mawancai dina gelas ngabibita anu kagoda eta cilaka nyata, maka lamun iman kuat taat boga tangtu malaikat ngajaga tohaga. Lamun ipis iman amalna kacilen meureun iblis ngagodana bulan balen paur sasar adu dulur masing awas sing curiga
ti ayeuna bising tewas. Abdi nyuhunkeun afwa sarta afiyah, iman sareng Islam tetep henteu payah. Abdi nyuhunkeun afwa sarta afiyah, iman sareng Islam tetep henteu payah.